Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum ila akhir ayat. Al-mukarramun para bapak ibu sadayana, alhamdulillah sumping deui urang sadayana kana rebo katilu hanca pangaosan raskeun kana kitab Nashihul Ibad kalayan alhamdulillah nembe angkatna ka ieu pangaosan disarengan lungsurna hujan, mudah-mudahan hujan nu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala lungsur sareng kabarokahan kamangfaatan kangge urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam mugia salamina dikocor golontorkeun kana janten panutan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna. Harapan urang sadayana tiasa nuturkeun kana pola nu dicontohkeun ku anjeunna sehingga hirup di alam dunia urang sadayana berbahagia, nu paling utama di akhirat urang kenging syafaatul udma ti mantenna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna dina ieu kasempatan urang neraskeun kana hanca sareng mudah-mudahan Allah mukakeun kamangfaatan kanggo urang sadayana. Allahumma antafa'na bi ulumihim naf'a mubarakalana walidinika linasi ajmain khususon ila arwahi minal muallifil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'ata asyarah an ba'dil hukama, katampi ti sabagian ahli hukama. Ai atba'il qulubi, tegasna dokter-dokter hate. Wahum ari hukama teh al auliya, eta tetep tina sabagian pirang-pirang kakasih Allah. Man tawahama sajalma anu nyangka anna lahu saestuna eta tetep lahu pikeun eta jalma walian gaduh anu ngurus aula nu leuwih utama minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Qalat maka saeutik naon ma'rifatuhu, ma'rifatna eta jalma billahi ka Allah. Wa man tawahama jeung sajalma nu nyangka anna lahu kana saestuna eta tetep pikeun man aduan aya musuh ada nu leuwih gede min nafsihi tibatan dirina. Qalat maka saeutik naon ma'rifatuhu, ma'rifatna itu man binafsihi kana dirina. Al-mukarramun para bapak ibu sadayana, urang uninga dina kitab sateacana Syu'bul Iman
Kawajiban pikeun urang teh nganyahokeun ka Allah, makrifadkeun ka Allah. Bahkan dina kitab Juba didugikeun awalu wajibin ala insani ma'rifatun ilang bistiqani. Pangheulana anu wajib ka manusa nganyahokeun Allah sarta dalil bisa. Urang sadayana nu paling utama kewajiban teh nganyahokeun ka Allah nu disebut makrifat Bu. Dengan di dieu didugikeun sajalma tawahama nu nyangka anallahu eta tetepikeun eta jalma walian aya nu ngurus aula nu leuwih utama minallahi taala dibatan Allah. Qalat maka saeutik ma'rifatuhu ma'rifatna billahi ka Allah. Cik ibu saha nu paling berjasa dina kahirupan urang Bu? Saha Bu kira-kirana? Ibu Rama nya Bu. Nu paling naon berjasa ka urang ngajadikeun aya diri urang hirup di alam dunia nyaeta Ibu Rama. Lamun ditaros ka ibu sadayana gede mana kanyaah indung jeung kanyaah bapak? Indungnya Bu, da anu adirna ibu-ibu. Cik ibu sakali deui, kanyaahna ageng indung atanapi bapak Bu? Indung. Pengorbananana ageng indung ageng bapak Bu? Indung mamah, cenah eueuh indung aya ge mamah. Leheung indung, leheung mamah, baheula mah da Pak Ustad ge teu boga mamah, boga ge emak. Ibu-ibu gaduh mamah henteu Bu? Gaduh ibu henteu? Kan panggilan ka indung teh rupa-rupa, aya nu mamah, aya nu ibu, aya nu umi bae, aya nu sada naon deui Bu? Mamah, ibu, emak, naon deui Bu? Bunda, mana bunda? Tuh keur naon Bu? Ibundana mana tuh keur gegeroh ibu. Dan naon lah. Ai panggilan kesayangan mah bunda, mamah, umi, silahkan. Ngan eta teh ibu nu ngajadikeun aulia anu ngurus ka urang sadayana, tapi kade ulah jangka bahwa nu paling berjasa dina hirup urang teh saha nu leuwih gede teh indung bapak sanes Bu. Nu gaduh nu langkung leuwih utama nu paling gede nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ngan sabada Allah naon ngalangkungan syariat lungsurna urang ka alam dunia ngalangkungan nu jadi indung bapa. Makana disebutna ge aulia wali. Raksok aya paribasa wali murid, wali santri, wali naon deui Bu? Wali kukun. Aya wali santri berarti nu ngurus santri, aya wali murid berarti nu ngurus murid. Wali na ibu kalimatna, aya wali kelas berarti nu ngurus kelas. Di dieu dilugikeun saha jalma nu nyangka aya nu leuwih naon ibu leuwih utama daripada Allah, maka saeutik makrifatuhu terangna ka Allah. Yos da urang ge tadi ditaros teh manusanya ditarosna wihan deui saha pangageng-agengna jasa kanggo hirup urang di alam dunia. Saha Bu? Ibu Rama. Ngan saha nu ngajadikeun urang Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Makana nu ngurus urang teh lain indung, lain bapa, eta mah syariat. Naon cenah Bu? Syariat. Aya jalma nu tanpa indung, tanpa bapak ibu aya teu aya? Saha cik? Aya jalmi nu tanpa indung, tanpa bapak aya teu aya? Saha cik? Saha Bu? Siti Maryam. Siti Maryam mah aya ramana, aya ibuna. Saha Nabi Adam alaihi salam. Tanpa ayah, tanpa ibu Nabi Adam, sanurusna langsung nu nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala. Eta mah panginten ibu aya ibu tanpa
bapa saha Nabi Isa alaihi salam. Para ibu sadayana di dieu saha jalma nu nyangka bahwa teu aya nu naon nu ana aulia ana walia aula minallah. Saha jalma nu nyangka bahwa eta tetep pikeun eta jalma walian aya nu ngurus aula anu leuwih minallahi taala qalat maka saeutik naon makrifatu makrifat naon maknana wal makna mandonna anna lahu nasiron tadi artina mah saha jalma nu nyangka anna lahu saestuna eta tetep pikeun man nasiron eta aya nulungan aqrabun leuwih deukeut minallahi taala teu aya deui nu bisa nulungan angin Allah subhanahu wa ta'ala. Cik ibu lamun kolot dipenta tulungna osok masihan bu. Ibu gaduh kene ibu Rama. Gaduh ibu Rama osok kene nulungan ka urang. Allahu akbar inung bapak mah teu bates. Lamun urang teh mah ka budak boro-boro nu aya nu eueuh ge di aya-aya. Ketika kolot budak urang geus darewasa nu aya ge daon budak geus dewasa datang deui incu jang incu ge sarua ibu nu eueuh ge di aya kanyaah aranjeuna ka cida gedena tapi kade ulah menganggap bahwa orang tua itu leuwih ti Allah aya nu leuwih utama saha Allah subhanahu wa taala sabab upami menta tulung ka manusia aya sarena aya eueuhna aya rudetna bu upami dipenta tulung wae ku dulur urang hayo we menta tulung cik cik hayo we cik rek init sakola budakna cik namut heula jang bekal budak rek ngejo cik ngagentosan naon namut heula jang meuli beas salakina geuring ka rumah sakit cik namut heula rek init ka dokter kira-kirana lamun dipenta tulung wae kira-kirana ibu sumanget atawa hoream bu rudet ibu aya rudetna aya jelema mah boro-boro kitu ibu punten isuk-isuk menta uyah beurang menta uyah sore menta uyah kira-kirana uyah hargana mahal atawa murah cek ibu lamun isukna menta deui nyuhunkeun uyah dibere atawa kumaha bu dipesehan we sabungkus cek ibu teh ngak we canak sadayana keun we da ece mah loba yeuh di dieu mah bakat kunaon bu bakat ku bosen manusia dipenta aya boseneunana bosen ibu bosen ai salaki dipenta boseneun teu ku ibu bosen menta atawa bosen mere ibu manusia ibu dipenta tulungna aya boseneunana saha deui ibu nu bager ceuk urang salaki urang aya keur ayana aya keur eueuhna bahkan aya suami nu geus teu aya di dieu ibu caroge nu geus teu aya bahkan nu geus teu aya ibu aya keneh ayana mah tapi da salaki teh nu geus teu usaha aya salaki nu teu usaha aya mah aya usaha mah usaha tapi da keur sare kira-kirana bisa dipenta tulungna mun salaki keur sare moal ibunya moal bu matak sedengkeun ari Allah aula awas sakali deui teu aya nu leuwih utama dipenta tulungna teu aya nu leuwih utama ngurusna pa inna lamun jalma nyangka bahwa aya nu leuwih utama ti Allah nu ngurus aya nu leuwih utama ti Allah nu nulungan pikeun kahirupan urang eta jalma qalat maka saeutik makrifatuhu nyahona billahi ka Allah ibu eta teh saeutik nyahona ka Allah lamun apal Allah sagalana ka urang mun ngemutan emut kana kayakinan nu kudu diyakinkeun ku urang minimal urang ka Allah teh kudu kumaha bu ngayakinkeun Allah nu nyiptakeun Allah nu naon nu opat teh geuning
hiji Allah nu nyiptakeun, dua Allah anu ngahirupkeun, tilu Allah anu ulah waka maot atuh ngarizkian heula, opat ngarizkian, opat Allah anu ngamaotan. Yuk Bu yakinkeun, ma'rifatkeun ka Allah minimal nu opat tadi. Hiji Allah anu nyiptakeun, dua Allah anu ngahirupkeun, tilu Allah anu, opat Allah anu. Saha ibu nu bisa kitu? Salaki urang ibu mere teh pedah aya eueuh mah naon nu dibikeunna. Allah Subhanahu wa taala mere hirup jeung kahirupanana. Allah mere awak jeung sehatna. Allah mere awak jeung fungsina. Saha ibu nu masihan cepil? Allah. Dipasihan jeung pangupingna? Dipasihan. Allah masihan cepil jeung pangupingna, Allah masihan soca jeung paningalna, Allah masihan kahirupan jeung hirup jeung kahirupanana. Allahu akbar. Teu aya nu sapertos kitu nya punya. Maka yakinkeun di dieu sing pikeun jalma nu mukmin teu aya deui nu pangageng-agengna nu nulungan, nu pangageng-agengna ngurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Mata kalimat ge alhamdulillahi rabbil, alhamdulillah sadayana puji Allah, alhamdulillahi milik Allah rabbil alamin nu ngurus sakabeh alam. Allahu akbar ibu, ku Allah diurus jeung kahirupanana. Sedengkeun ari manusia mah dipenta aya eueuhna aya sarena. Ai nyuhunkeun ka Allah boro-boro beurang peuting mah sumawona. Amalan nu paling dipikaresep adalah amalan malam. Allah mah teu pernah kulem, Allah mah teu pernah nundutan. Sok ibu, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidaklah Allah menjadikan Allah sinatu nunutan wala naum jeung tara kulem. Ai manusia mah aya nundutanana. Kapan ayeuna ge dibere ngaji mah nunutan. Ya ibu nunutan teu Bu? Henteu. Alhamdulillah nunutan bisa ngajawab alhamdulillah. Wala naum. Wala ta'khudu wala naum jeung tara pernah tertidur. Bayangkeun ku ibu lamun Allah kulem. Da ieu mah sifat di manusia ya Bu, aya sare aya nunutan mah di Allah mah moal aya. Bu, ibu nuju ngoprek HP, nuju nelpon, ayeuna sakalian kasarean nunutan pan ragragja. Ye alam dunia Allah nu ngurusna, Allah anu mimilikna. Lamun Allah kulem ancurna alam dunia. La ta'khuduhu sinatu wa naum. Gade sakali deui ulah aya anggapan bahwa teu aya nu naon anallahu auli walian aula minallah. Aya nu naon leuwih utama daripada Allah. Eta teh jalma nu saeutik ma'rifatna. Matak ibu lamun hoyong kenal ka Allah, lamun hayang ma'rifat ka Allah, diantawisna sing mengenal kana diri. Numutkeun saha? Numutkeun ahli sufi Yahya bin Mu'ad al-Araji didugikeun man aropa nafsahu aropa rabbahu. Kade sanes hadis eta teh. Man aropa saja manu apal nafsahu kana dirina aropa rabbahu maka bakal ngenal pangerana. Maksudna mah Imam Suyuti ngadugikeun saha jalma terang perkara nu keuna kana diri maka kadituna bakal terang Allah nu nyiptakeunana. Ibu terang teh kana diri urang. Saha urang teh Bu diciptakeun jadi naon urang teh? Jadi manusia. Manusia teh naon Bu? Makhluk. Makhluk saha? Makhluk Allah. Diciptakeun ku Allah. Urang makhluk ibu teu bisa nolak, teu bisa nawar, teu bisa hayang-hayang, teu bisa mung sabab Allah nu nyiptakeun.
manusia ku Allah diciptakeun. Aya nu nyiptakeunana Bo? Saha? Allah. Aya nu mampu Ibu ayeuna manusia nyieun manusia aya teh aya? Aya. Profesor dimanapun can aya nu sanggupkeun boro-boro nyieun manusia, nyieun papatong ge eueuh nu bisaeun. Sok Ibu, nyieun robot mah aya nu bisaeun Bu. Nyieun robot aya nu bisaeun, nyieun sireum aya nu bisaeun teh aya Bu. Aya, cik lamun ningali sireum nya Bu. Ari sireum aya bujuran eueuh. Bu, sireum aya bujuran eueuh. Aya sungutan. Matak sok barang hakan ge berarti aya naonan? Aya sungutan. Eta beuteungna sagede kumaha sireum. Allahu Akbar dengan Ibu ningali sireumnya. Mun urang rek napakuran ieu kana makhluk Allah tingali Bu. Sireum lamun papanggih jeung babaturanana geuning Bu, papanggih sasalaman, ngan sok ningali tara sireum mawa dahareun osok tara Bu. Dipanggulnya Bu. Cik gede mana dahareun jeung sireumna. Cik Ibu osok ningali sireum tara? Sireum jeung dahareunana gede sireumna gede dahareunana. Eta mah waremeh ku 10 urang. Kerja sama Ibu, tapi Ibu simkuring kantos maca dina katerangan ternyata sireum teh tanagana 10 kali lipateun awakna Bu. Allahu Akbar, lamun urang naon ningali kana kakawasaan Allah Bu. Sakali deui, kumaha cenah Bu? Sireum tanagana 10 kali lipateun awakna. Mun Ibu sabaraha kilo? Ibu-ibu aya 50 kilo? 50 kilo berarti 10 kali lipateun. Sabaraha mawana? 50 kilo kali 10 sabaraha? 5 kintal. Sanggup ibu-ibu mawa 5 kintal teu? Mang Tis aya 50 kilo Mang Tis? Aya teu? Aya Mang Tis sanggup mawa 50 kilo? Sanggup beureun piraku 50 kilo mah. Lamun mawa 10 kali lipateun berarti 5 kintal kuat teu? Moal kuatnya. Sedengkeun sireum ceuk dina katerangan mampu mawa 10 kali lipateun awakna. Subhanallah, Maha Suci Allah. Eta teh Ibu, lamun jelema ngarti aropa nafsahu, mengenal kana dirina, tangtu bisa mengenal ka Allahna. Ciptakeun Ibu, bayangkeun ku urang. Matak diantawisna cara mengenal Allah itu diantawisna napakuran kana kakawasaan Allah, termasuk nu aya dina diri urang, termasuk nu aya dina sato, termasuk nu aya di langit jeung bumina. Matak cara mengenal Allah hayang makrifat ka Allah teh nu kahiji naon Bu? Hiji mengenal ka Allah melalui Al-Qur'an. Osok Ibu dibaca Al-Qur'an tara Bu? Kapan nemeh ge maca Yasin. Eta teh naon? Salah satu makrifat ka Allah dengan cara naon? Mengenal Allah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an nu 300 sabaraha Bu? Sabaraha surah sadayana? 114 surah. Sok didinya dipelajari timimiti Al-Fatihah dugi ka Anas didinya naon Ibu? Eusina tentang mengenal Allah. Sok Ibu hoyong terang kumaha penciptaan langit jeung bumi, lamun hoyong terang nikmat kubur, siksa kubur, lamun hoyong terang naon ancaman ti Allah, lamun hoyong terang janji ti Allah, lamun hayang terang jaminan ti Allah, sehingga semakin urang naon mengenal Allah dengan cara maca Al-Qur'an. Mun bisa sareng hartina, mun bisa jeung tafsiranana. Minimal atuh naon Bu? Qur'an nu sok diaos ku urang. Naon Bu? Qur'an nu paling sering dibaca ku urang surah naon? Surah Yasin. Sing terang kana surah Yasin minimal harti-hartina. Teu aya lamun teu terang hartoskeun taroskeun kanu ahli tafsir. Nu sok beusian pangaosan kana di esok ayanya
jadwal minggon kahiji minggon kadua kan jadwal tafsir taroskeun supados urang lain nafsiran biroi lain ku pemikiran tapi nafsirkeun ku ahli-ahli tafsir Bu. Salajengna kunaon deui cara ma'rifat ka Allah melalui Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Aya sabaraha Bu Asmaul Husna teh? 80. Salapan me diwangos kapan ku urang. Naon Bu? Ya patah dat Allah nu maha mukakeun sagala kahirupan. Ya rojak dat Allah nu maha ngarizkian. Ya salam dat Allah nu maha nyalametkeun. Naon deui Asmaul Husna nu 88. Bahkan sajalma dawamkeun eta Asmaul Husna 88 Ibu sing terang bawa kabarokahan kana kahirupan. Tak di pasantren mah Ibu Asmaul Husna teh sok diaraos dina setiap subuh atanapi murang kalih pasantren tahfidz Asmaul Husna teh dibaraca. Di Huda wae di Manonjaya sami sok maca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Ajizu ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq. Tos tamatnya Bu eta Asmaul Husna mun bisa apal jeung hartina mun bisa aya asror-asrorna sir-sir rahasia-rahasia dina Asmaul Husna. Aya kitabna nyabunya nyata di asror Asmaul Husna. Minimal atuh urang apal hartina ya Rahman nu mawalas ya Rahim nu maha asih. Rahman Rahim teh napel dina diri urang-urang nyaah ka makhlukna. Eta teh Ibu Asmaul Husna teh lain wungkul asma Allah tapi kudu diterapkeun dina kahirupan urang sadayana. Naon deui pujina Bu? Hiji melalui Al-Qur'an, dua melalui Asmaul Husna, nu katilu melalui naon Bu? Ayat-ayat kauniyah, ayana pakuran kana diri, tingali alam breg hujan, Ibu hujan etanya bereg hujan aya ngepris aya ngaruy aya ngagebret naon bedana aya ngaruy mah Ibu geuning siga diayak laleutik nya punya ngagebret eta nu baradag. Nah Allah kakawasaan Allah saha nu ngalungsurkeunana Gusti nu agung naon eta teh naon Bu hikmahna seueur kapan aya dina surah Al-Baqarah wa anjala minas samaa'i ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tuh Ibu didugikeun bahwa Allah nurunkeun cai langit di ngaranan cai naon Ibu? Hujan. Minas samai geus darang di langit teh kumaha? Fa ahraja bihi ngaluarkeun ku ayana cai eta teh as-samarot buah-buahan. Matak lamun keur usum hujan sok aya naon? Buah. Buah naon nuju musim ayeuna teh Bu? Buah mangga. Gaduh buah mangga di bumi henteu? Gaduh? Aduh henteu atuh peukeun mirah ieu meser Bu. Meser 10.000 ge kenging sakilo. Heg ulah nu loba sikina meulin teh sakilo teh 2, ulah nu sakilo teh 10 atuh sikina wungkul ge loba. Nya punya mangga, da Allah ngalungsurkeun hujan. Aya ka dituna musim buah-buahan. Wa anjala minas samai ma'an fa ahraja bihi minas samarot bubuahan. Naon Ibu bubuahan kangge naon? Rizqa lakum, rizki jang aranjeun kabeh. Alhamdulillah. Ibu mun teu usum hujan geuning halodo, pare ge awis dugi ka 1 juta parena, matak beas teh dugi ka 16. Ayeuna beas sabaraha Ibu? Bu beas sabaraha Bu? Lan? Ayeuna masih kene sakitu? Oh, abdi matara apal harga beas Ibu.
Saurna tos 13 tos 14 da kamari tos naon panen nyambung keun Bu mirah teu Bu beas sakitu Bu mirah atuh da cik eta beas teh kiloan hijian dijualna murah Bu cik aya 1000 siki teu aya sakilo lah mata ge murah ibunya ngan sakali deui ayana hujan insyaallah lungsurna harga beas ge lungsur upami aya hujan margi naon ayana pare kusabab ayana cai ayana hujan halodo mah Bu bujeng-bujeng tiasa jadi pare jukut ge paraeh usum naon deui Ibu bubuahan teh Bu ayeuna usum naon Bu eueuhna naon di imahna tawanya teu aya naon Ibu keur usum bubuahan teh meser. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ayana hujan teh supaya naon? Sing inget supaya makrifat ka Allah Bu, ku aya bubuahan, ku ayana naon, ku ayana hujan. Ku ayana kakawasaan Allah teh nambih-nambih kana naon? Nambih-nambih makrifat ka Allah. Uyan deui bahwa cara ngamakrifantkeun ka Allah urang sadayana sing ngartos kana Al-Qur'an melalui Al-Qur'an melalui Asmaul Husna melalui ayat-ayat Allah kauniyah aya langit jeung bumi aya eusina aya laut jeung eusina aya bumi jeung eusina eta sing jadi berpikir ka urang supaya tambah yakinna ka Allah Subhanahu wa taala jang naon Bu aya laut jang mere kahirupan pikeun manusia jang naon Bu jang meuntas ka Malaysia jang mentas ka mana ka Singapura aya deui aya kahirupan aya lauk laut jang tuangeun jang urang sadayana di mana manusia geus mengingat Allah dalam segala hal nu kitu makrifat ka Allah sakali deui Bu saur katerangan saha jalma anu nyangka bahwa aya nu naon leuwih nu ngurus tina naon tibatan Allah maka saeutik makrifatna kanggo urang oge ngayakinkeun Bu hirup dihirupkeun ku Allah diciptakeun ku Allah dihirupan dibere rezeki dimilikan termasuk dimaotan ku Allah tah mudah-mudahan we tambah-tambah kamakrifatan dina diri urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin wa man tawahamu sajalma nu nyangka wa man sajalma tawahama nu nyangka anallahu aduan teu aya deui musuh aduan musuh ada nu leuwih gede min nafsihi tina diri qalat maka saeutik naon makrifatuhu nganyahokeun binafsi kana dirina Ibu musuh nu paling jelas teh diri Bu lain batur sok sanaos dina Al-Qur'an kumaha bahasana inna syaitona aduwu mubin kumaha Bu eta teh surah naon Bu teh surah Yasin lin saestuna setan teh adalah musuh anu jelas jadi urang teh sing kenal kana diri urang sing kenal ka Allah sing kenal ka setan tapi ayeuna anu leuwih musuh leuwih gede adalah diri pribadi Bu ari setan mah Ibu sarua musuh tapi diri pribadi ge nafsu urang oge musuh Bu jadi Ibu dina nalika rek ibadah teh kapan aya gogoda nya Bu nya tos didugikeun nya Bu di mana manusia rek ibadah maka gogodana nu kahiji dunia hareupeunana punten setan hareupeunana ceuk ka mana ngaji ulah ngaji mending anteur abdi ka hareup aya nu nyarab ngaji Ibu nu kitu teh saha Ibu setan cenah nya Bu dulur Ibu eta mah nya Bu nya ngan lamun nyaram kana ngaji eta setan setan nyaram ngaji nu kadua nyaeta nafsu ari ceuk nafsu mah ulah ngaji bisi rariot komo keur usum hujan kieu mah mending cicing di imah eta teh saha nafsu aya deui Ibu gogoda dina awak urang teh nyaeta hawa atawa syahwat di mana syahwat ge ngahalangan manusia pikeun ibadah
ulah ngaji dahar heula lapar. Dahar heula ngaji heula, dahar heula ngaji heula. Ibu, mun lapar mending dahar mending ngaji. Dahar. Bener Bu mending dahar ngan ulah jadi teu ngaji, tungtungna eueuh we masak mie lila. Tuluy gasna teh ngadadak eueuh, tungtungna teu ngaji, eta teh gogoda dina diri. Jadi aya nafsu ibu, aya syahwat ibu, aya naon deui ibu? Aya dunya nu ngahalangan, aya piduiteun nu ngahalangan, Bu. Lamun aya piduiteun angkat moal ngaos, Bu. Lolobana mah kagoda mending piduiteun daripada ngaji tuh. Aya deui ibu naon? Nu gogoda lain dina naon teh nu aya dina awak dina diri urang. Wah dina diri urang biasana mah da naon sehat atuh da cager awak teh. Nah hari rek ngaji da jadi naon nyeri sirah teh. Suku teh jadi lalulus ibu. Ceuh hayu ngaos sok tipayun pugu ece teh ngadadak rieun. Nah ibu bar ngaji cager deui. Eta teh gogoda termasuk dina pangaosan. Ibu gek diuk di dieu dina pangajian da aneh atuh. Ngadadak tuduh. Shadaqallahul adim. Da jag-jag deui atunya. Nuduhkeun aya gogoda nu sabenerna mah lain ti batur tapi tina awak urang. Maka ceuk dina katerangan teu aya deui nu ngagoda kana diri urang teh nyaeta awak sorangan. Wa man tawahhama saja manu nyangka annalahu saehtuna tetep lau pikeun eta jalma aduan aya musuh ada nu leuwih gede minapsihi tina dirina qolat maka saeutik makrifatuhu binafsihi nganyahokeun kana dirina. Sabenerna mah ibu anu naon ibu sabenerna musuh nu paling nyata mah adalah hawa nafsu. Nafsu teh ibu nu dicaram di urang teh dua. Hiji amarah, dua lawamah. Naon cenah Bu? Hiji amarah, nu kadua lawamah. Eta musuh yang paling besar dina salira urang. Naon amarah? Amarah mah di mana hate jeung akal geus teu jalan maka disebut nafsu amarah. Bu, ai nafsu amarah mah kieu. Urang parasea Bu. Eta boro-boro naon keur parasea mah pikiran leungit Bu, hate leungit. Teu apa salaki ku ibu naon nu aya naon ibu di imah teh aya pacul takolkeun we kana sirah salaki. Maot innalillahi wa inna ilaihi. Eta nuturkeun naon? Nafsu amarah. Akalna jalan teu? Teu. Hatena jalan teu? Teu karunya. Naon sababna? Eta teh nafsu amarah. Aya ibu jalmi, aya ibu-ibu nu dipencit ku salakina aya teu aya? Aya salakina nu diracun ku pamajikanna aya teu aya? Aya budakna nu ditalian dialungkeun ka walungan aya teu aya? Nuduhkeun naon eta? Nafsu amarah. Nu kadua nafsu lawamah. Ieu nafsu nu aya dina diri urang. Mana nafsu lawamah? Fa inna lam ya'rif nafsahu. Teu apaleun kana dirina. Lawamah mah hanya kal. Di mana pikiranna jalan, hatena teu jalan. Eta nafsu lawamah. Eta teh nafsu hanya kal timbulna ceuk ibu hanya kal ngaji. Sok aya hanya kal gitu ibu. Lamun hanya kal kana kasayan eta nafsu lawamah. Sakali deui lamun nyangka bahwa aya nu leuwih tina nafsu tina dirina itu teh teu apa kana diri. Sakali deui naon musuh yang paling besar itu bukan setan. Leres dina ayat setan itu musuh yang paling besar. Tapi aya deui Bu anu paling besar mah nyaeta jalma anu naon nafsu amarah sareng nafsu lawamah. Sehingga saur Allah setan naon? Setan ngancam, setan janji. Saur ceuk setan kami naon Allah izinkeun kami salagi manusia can lepas jasad jeung rohna
kami moal eureun ngagoda manusia. Saur Allah, kumaha diizinkeun setan pikeun ngagoda, tapi Allah ngajamin pikeun jalma anu hate ikhlas, anu hate eling ka Allah moal kagoda ku setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salamina ngajaga ngaraksa diri urang sadayana, yuswa dipanjangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, barokah rezeki, barokah kasab, barokah ilmu, oge barokah harta. Sing terang dina ieu kasempatan kasimpulanana urang sadaya hirup sing apal kana diri. Man aropa nafsahu aropa robahu eta numutkeun ulama sufi Yahya bin Mu'ad saja manu apal kana dirina bakal apal ka Allah nu nyiptakeunana. Nu kadua sing apal ka setan, saha setan teh nyaeta musuh nu teu ridoeun manusia cicing dina ibadah, manusia cicing dina taat ka Allah. Tapi eta setan moal bisa ngelehkeun manusia salagi manusia nyekel pageuh kana agama Allah ku kaikhlasan. Nu katilu sing kenal ka Allah, saha Allah teh? Allah teh nu nyiptakeun urang, Allah nu maparin yuswa urang, Allah nu ngarizkian urang, Allah nu ngamaotan ka urang. Eta panginten dawuhan para hukama, nyaeta hukama teh tadi saha ibu dokter-dokter hate anu ngajadikeun elingna hate ka urang. Sakali deui kasimpulan ieu pangaosan manusia sing apal kana tilu, hiji balikeun Bu, sing kenal ka Allah, sa Allah teh anu nyiptakeun, anu ngahirupkeun, anu ngarizkian, anu ngamaotan. Sing kenal ka setan, saha setan teh nu teu ridoeun manusia cicing dina bener, kalayan setan teh musuh nu paling pertela. Bari sing yakin sing apal aya nu leuwih ti setan pada musuh tidak pada nyatana nyaeta nafsu amarah sareng nafsu lawamah. Kalayan mudah-mudahan dirugikeun aya manfaatna. Aku qauli hada astagfirullahaladzim li wa lakum. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.